Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Aldiani dengan NIM 202101000007 dari kelas PGSD 21J. Di sini saya akan membacakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah. Asri sareng kulawargina. Di tepas hiji bumi aya murang kalih nuju ngadaweung. Katingalina teh lucu pisan. Rambutna diuntun dua dina tungtung untunan tea. Nganggo pita kayas menisae. Sahanya eta murang kalih teh? Eta murang kalih teh namina Asri. Tuh geuning Asri ngadeg. Bade ameng di pakarangan panginten. Ari anu nuju nguseup dina balong sahanya? Eta teh rakana Asri namina Kang Ganjar. Kang Ganjar teh bageur pisan, resep masihan ka murang kalih, kantenan ka Asri mah, da rai tegesna. Upami Kang Ganjar gaduheun cocooan, sok enggal dipasihkeun ka Asri. Ari ibuna Asri sahanya? Ibuna Asri jenengan Bu Aminah. Bu Aminah mah rapekan pisan. Unggal dinten sok popolah bae, ngadamel rupi-rupi katuangan. Ari ramana Asri sahanya? Ramana Asri teh Pak Ahmad. Pak Ahmad mah someah pisan. Ka unggal jalmi teu woleh dareh deh. Upami nuju sasawuran, soanten teh antare pisan. Geura tuh tingali Asri sareng Kang Ganjar nuju ngariung sareng Ibu Ramana. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.